Secangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan beramping cinta, tumbuh bunga kasih, kasihmu kasihku. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara, benang-benang cinta melukiskan hati, hatimu hatiku. Cangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan beramping cinta, tumbuh bunga kasih, kasihmu kasih. Itu kan nari jembit weh, mere-merenan atuh ka Bu Haji teh. Soalnya Bu Haji tadi tarang kayak ngaranan duit gitu Bu Haji. Alah, tempo ditagih nyara rumput. Buset, nyumput di mana tuh ngajalan Anu di kolong hau, anu di jero seeng nyara rumput weh. Bu Haji sok lieur. Di jeruk hau. Di jeruk hau mah Bu Haji. Terus rek naon deui ya? Bu Haji rek nagihan deui. Ayeuna mau wakal mayar maneh. Encan mulai dagang online nage. Lain geura atuh. Dagang naon tuh Bu Haji? Lotek ke naon? Capek Bu Haji ngalotek aku kudu kieu. Itu teh back you naon back you. Bebek yuk. Emang aya eta? Heuh, coba kita tanyakeun dina eta Google. Oh gitu. Cara bikin BBQ apa nasinya? Wah, itu teh poho budak sok ngadalaharana gini. Ngaranna bebek. Juga opak buleut. Oh, heuh coba. BBQ naon? Si Mawar nyahoan. Moal eta? Nyaho wajib mah teu ngarti eta teh bahasa Inggris panangnya. Heuh meureun. Terus lah, wajib rek nagihan deui nya. Heuh mah Bu Geus Haji. kade ta poho mayarna. Assalamualaikum. Salam. Bebek yuk. Main kadak ngadenya emang aya kue ngaranna bebek yuk. Bebek yuk. Apa? Aya ayam Q, kucing Q. Hah? Sebodoh teuing. Aneh Bu Haji nya. Bodoh. Ya, bener duit. Kok aing ditingali ah. Assalamualaikum. Bukan ka dieu mah mayar ya. Assalamualaikum. Dia ya Bu Haji. Tuh nya asal Bu Haji ge sararieun. Bu Haji kemana? Bu Haji dia kan tuh Bu Haji. Si nyolok lah, tahu sih. Bu Haji panas. Di panas. Bu Haji ke mana? Ini rek dieu Bu Haji. Tadi Bu Haji rek nagih. Ih, can datang salah kiumpin lagi. Tuh nya asal nagih ka blok ieu weh. Hararese ka BOG. Oh, mau si Siti mah. Ini can mayar pisan malah minjem deui Mama Warna. Oh, eta jadi nginjem Mama War. Jadi Musik ayo suganti teh eta teh rek mayar. Nu teh Siti teh. minjem deui 3 juta. Jadi 13.500.000. Oh, dihijikeun yang teh Siti. Ye, beneran duit ye. Aing penasaran. Mana nya Bu Haji geus eueuh kan? Tuh jelema kan? Banyak ketinggalan heula. Aduh aing dia. Aduh. Wah, aing penasaran ya. Mumpung eueuh jelema ye. Aing nyumput di tukangan imah batur. Aing buka. Nih hese Bu Haji teh dilem. Si Mawar minjem duit gede-gede tuh, kok 3 juta? Ini bang ada dagang bala-bala. Bala-bala harganya emang 3 juta. Engkol berharga nak. Paling ge 2.000 meureun. Deo, duit. Aduh. Jangan. Wah. Di
Iya duit. Ah, si Mawar mau nyahun. Iya si Mawar kan bisa ngitung, buta huruf. Mendingan ku aing selipkeun ah. 1, 2, 3 weh. Hah, lumayan. Geus kayak ku aing hitungna kieu. 1, 2, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 juta. Geus mah aing pokona 3 juta. Si Mawar mah teu ngartieun ieu ah. Pokona mah ngomongna ieu 3 juta duit keun bae mainna mah bisa ngitung. Lumayan ieu 300 jeung keur meuli lipen deui jeung skincare teh ah. Bae glowing. Geus ah. Aing rek ka Pak RT aing. Bu Haji, minjem iya tuh hiji mah. Ih, ulah tuh. Ya, iya diinjem, mek dijual. Take geus dijual duit teh ka Bu Hajikeun. Oh, kene bohong meureun ai kitu mah. Oh, nah. Sugan we ieu lakuna gede. Ieu baragram sih Bu Haji. Ieu mah 300 kilo. Ieu mahal ieu. Pokoknya mah geus ieu mah tong ditanya mau kabeuli maneh mah. Ya makana eta menta. Utang 1 juta oge teu kabayar-bayar. Ih kan kamari mayar, Oh, karek saparona. Nah, saware dinang ke salaki pimpinan can transfer Bu Haji. Oh, jus ieu teh, jus Bu Haji capek lah. Aya ge itu tuh. Cai bodas tapi di es batuan. Yah, malah Bu Haji ketera nya jus. Jus alpukat geuna beureun nya. Mana Bu Haji sok atuh kumaha dia tuh Bu Haji ke bawa deui ka dieu. Ke Mang Dadang suka ngiriman enak keur ngebon eta cenah alpukat. Bukan ah arek menta ah ka beneran atuh dari gitu. Ke mun Mang Dadang balik. Anes nya Mang Bu Dadang. Haji nih mau kok. Atuh Nagihan, minum heula mah. nagihan ka blok ieu mah tara meunang duit Bu Haji kesal. Nagihan ka ditu mah sia ka Peru. Resep. Malah ya. Royal. Malah ieu mah deh nginjem na saareutik gitu. Itu mah pegawai KB sih, pegawai kantoran. Ya mending atuh Bu Haji gawe kantoran mah. Ieu na lebih gede, salaki empe mah we duitan kan. Satu Bu Haji rek balik. Mamawa payung rek ka mana sih Bu Haji? Panas. Buset, ieu kos kieu panas cenah. Panas Bu Haji ke laleeh deui ah. Naon anu leeh? Halis, Buset. lipen. Disulam atuh makanya disulam. Olok, jeung dipake disulam mah mending pake meuli emas. Ya kan emas geus loba Bu Haji. Kan anu disimpen ge di kota kan loba Bu Haji. Geus atuh nya. Oh, bisa sakieu teh sawarehna. Bu Haji ngeureun heula atuh nya. Oh, heeh atuh Bu Haji. Ini boga dieu teh sosakeun atuh jeung Bu Haji. Menta we atuh ayeuna menta deui heula. Ngan menta wae. Geus Bu Haji ngeureun nya. Nya tuh Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh mending geus mau kok ah. Bu Haji teh unggal ka dieu nagih wae, tepilang bara mere duit deui mah. Eta. Kuat eueuh jelema hiji-hiji acan ya, teh siti eueuh, teh kasem eueuh mending eueuh nu laliwat. Sugana atuh aya nu liwat ieu nu budak sagala kempes. Pak RT ka mana? Mau nyari tukang bakso, lihat nggak? Bakso. Aya tuh di portal kan itu we di sisi jalan kareta teh lah. Mau ngapain tukang bakso di portal? Nya mangkal atuh Pak RT da ame menang duit di ditu. Ya udah saya kesana dulu ya. Hijinya Pak RT. Hah, kamu mau minta terus? Ya Allah, RT teh karaknya dipentas sakali we kitu. Ah, kajero deui. Wah, kenaon? Kenawang Bari ngopi atuh sambil ngopi. itu Nih tukang bakso tuh bah? yang datang bu. Oh, ditungguin dari tadi nggak datang, nggak tahu orang lagi lapar kan ya. Bu Haji, terus di mana? Aduh Bu Haji rek diokeula ya. Mogok. Ngomong. Emang habis ngapain? Nagihan. Nagihan siapa? Asal nagihan ka blok ieu we tara marareunang Bu Haji kesal. Ya jangan marahin saya, aku keselnya ke saya. Balalangsak sugan di blok ieu teh. Ya nggak tahu. Coba tadi ge geus hinjem duit di wae tuh Mamawat. Kenapa sih? Jang dagang naon cenah. Oh ya biarin orang mau dagang. Coba bere bantuan eta naon sih bansos teh turun can. Bansos. Bansos apa? Ya eta Jerman meni balalangsak kabeh. Bansos. Ada juga ban motor, ban mobil. Ini Bu Haji kesal dah asal nagihan ka blok ieu oge bikin darah tinggi.
Jadi pikirin budget nih, jadi pusing. Mun minjem nama gulusur we ditagih nam nih kuatanan hararese pisan. Alasan malulu simpi oge kabeh. Alasan wae. Pagi pada nggak punya uang kali, Bu Haji, jangan gitu. Bu Haji mah kajeun aing merah babari mah hararese. Ieu PRT keur naon di dieu? Buat harudang, mau baju panjang teh lah. Biasa pakai baju tidur. Dia pakai rok, pakai baju itu naon deh, Kapten Amerika ya. Ini harudang ah. PRT teh di mana sih? Apakah imana baik gitu nya? Coba lah kayak imana we lah. Pokoknya aku izin kudu menang tempat. Pokoknya si Mawar tong dagang di dinya. Tete aing setengah ngadonan we bala-bala ah. Haji, alah, timbang masih duit 2.000. Ye, Bu Haji mah lembaran bareureum nya kudu diberekeun. Masa nggak ada yang receh? Oh, Bu Haji mah PRT keur naon di dieu? Justru saya nungguin tukang bakso, nggak lewat-lewat. Nu mau lewat dieu mah sini dianjuk, da blok ieu mah ngararanjuk wae. Ya enggak lah, saya masa nganjuk. Itu kerudungnya nggak dipakai, sekarang jadi selendang. Loh, nya Haji poho. Alah. Saking kalieuran beureunan. Geus kembali lah. Anggape ronggeng. Ronggeng, renggong kali. Mogok Bu Haji lah. Ya udah, mau cari minum sana dulu. Watunya, Iya Bu Haji udah. ngeureuy nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ngasih salam. Aduh, tengah hari kieu panas, gunungan terandahar, balik lah. Kenal mak, gua kan ngelagrak di dia mak karena orang jadi bolong. Tah, geninganan. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Apalagi kamu? Kurang ayam. Perlu. Kayak saya itu. Kan biasanya ngomongnya Pak RT mah kos gitu. Saya itu kalau lagi grogi kayak gitu. Tuh jadi begini saya gara-gara. Berarti grogi, amruk yang kurang. Gua Yo, Pak RT, kurang arek ngomong, arek curhat. curhat ke mamah dede kaditu. Jauh teuing, jauh Ke Pak teuing. RT. Mungkin alamat mamah dedehna gitu nyaho di mana? Makanya Ya, di Pak RT. internet. Si Mawar teh hayang ngedagang tuh ini geus capeun ka sawah wae. Dan terus apa hubungannya sama saya? Pak RT hiji tarang ngayakeun bansos. Bantuan Somai, Lain bantuan sih Pak RT, bansos. Bantuan sosis. somai kali. Bantuan ham sih ya. Pokoknya ngecek batu mah bansos, Pak RT. Ayakeun bansos atuh, lumayan menang-menang beas. Yang ngadain siapa? Ya batu mah RT tuh, RT kadut di ngayakeun. Aneh. Cuma gak tahu. Hiji eueuh bansos.
Kadua bantuan dia juga nini aki nggak coba ge. Emang saya siapa? Emang saya Presiden Republik Indonesia. Ini cuma RT. Justru RT itu kan artinya rukun tetangga, Pak RT. Ya justru tugas saya cuma ngakurin sama tetangga-tetangga yang ribut udah. Yang RT kan rukun. Biar rukun gitu, tetangganya biar nggak saling berantem kayak kamu nih tukang rese bikin berantem sama. Ya udah deh ganti deh namanya, jangan RT. Lalu siapa? BT. Saya ya bete kalau ketemu kamu. Ada artinya BT. Apaan? Bantu tetangga. Geus gitu tuh, geus ganti we jadi Pak BT. Dek. Ya ntar saya ke kelurahan dulu. Da embung sebut Pak BT mah. Aneh. Yang enggak satu yeuh tinggal yeuh. Tuh urang kuat nginjem duit di wae tuh si Mawar eta nini. Keur mah randa nginjem duit deui. Suruh kawin atuh. Kawin ku Pak RT atuh ibadah. Enak aja. Kantong-kantong begini sama nenek-nenek. Ya teu naon ibadah Pak RT. Nah, Ibadah. yeuh kuat nginjem nyaho teu ka Bu Haji hayang dagang. Tak urang merek izin ka si Mawar hayang dagang. Ya saya izinin silakan, mau dagang apa aja silakan. Masalahna tempat Pak RT pangneangankeun. Buset, saya suruh nyariin buat tempat dagang. Kan warga Pak RT. Pak BT bantu tetangga. Tuh bantu. Aneh ini mah RT Yo Pak RT, tugasnya. anu di sisi-sisi jalan maraha Pak RT nyewana oge. Ya emang iyalah kayak gitu mah mahal. Cari solusi tuh Pak RT, ya urang kudu ka mana pira urang kudu palurah. Pira aku timbang neangan tempat dagang kudu ka Pak naon itu Pak Jokowi teh ngaranna. Presiden. Heeh, pira aku kudu Pak Presiden. Timbang neangan tempat dagang, ieu nini karunya, teu boga beas, teu boga duit. Makanya nggak usah macem-macem, udah diem aja di rumah. Ini mau segala dagang ya silakan mau dagang juga tapi jangan dagang yang dilarang sama pemerintah, nanti saya kena. Dagang naon dilarang ku pemerintah? Piraku Pak RT tibang dagang bala-bala ulahan ku pemerintah. Itu kan? Ya kirain mau dagang yang dilarang sama ini pihak yang berwajib gitu. Tapi lamun dagang bala-bala menang dagang cau menang teu Pak RT. Boleh Ieu mah cauna ge digoreng da. iya Heeh, jadi goreng cau. Menang meureun. boleh. Heeh tah, hai Pak RT teangan ya tempatnya Pak RT. Iya nanti saya pikirin. Mau nggak di depan rumah saya aja tuh daripada sepi. Heuh nya Pak RT kan boga semah we Pak RT gedeng-gedeng jol semah. Gedeng-gedeng jol semah. Semah ge kuat pagejol di imah Pak RT mah kan. Iya saya juga pusing. Oh, Warga iya? pada ngadu. Semah Apa? kuat pagejol di subuhan tara Pak RT. Tara. Heeh bae Pak RT. Biarin lah. Oh iya Pak RT nya, di Pak RT mah kan loba we semah ieu. Tangke si Mawar kan ngawarung. Tangke kajian teh teu kudu disuguhan ke si tah mareuli es kopi di si Mawar Pak RT nya. Oh iya. Oh, kajian menang ya benar. Ya Tapi pakai entong aja. si tah mayar. Loh. Nah, gratis. Aneh namanya tempat saya nggak ada yang gratis. Pak RT nini loh Pak RT. Emang kenapa kalau ini biar ini kakek. Pak RT mah meneu karunyana. Boga hate Nurani atuh. Nurani. Oh, hate Nurani teh ya. Oh Nurani. Meureun eta da sarua wae Nurani. Ya. Heuh nya bener sia nya urang rek bebede ka si Mawar kabarna ya. Iya. Salah. Saya lagi tunggu tukang bakso yang ditunggu malah Tukang kamu bakso? yang datang. Moal liwat Pak RT, aya Pak RT soalna di dieu. Memang kenapa? Capek tukang baksonya ngomongin Pak RT mah. Aduh. Saya yang capek ngomong sama kamu. Nyanggesnya awas saya tagih nanti janjinya ya. Ya, Ayo Pak RT, assalamualaikum. salam. Orang rese masih tiap hari. Aneh. Aduh, hari ini panas sekali ya. Si papi molor meureun. Mana nggak ada orang lagi. Aku mau ke warung dulu mau beli beras. Saya di sini ngapain ya?
Jadi lupa. Apanya? Ya makan banyak tugas. Malah duduk-duduk saya.